Seberang guys. Wah baru dah begitu. Si Bos kemana Bos Dorki? Lila wae. Kamari lila, aina lila datang. Kuna mah Bos teh geus datang. Kudu geus datang aina. Kurang. Kuing nungguan tatay geus 3 jam, jam 7. Aina jam 9. Jam 10. Tuh. Si Bos guys datang. Oh itu si Bos. Tadi ya lah Bos. Aing tatay nungguan geus di jam 7. Aing geus jam 10 ka mana wae. Ayo orang goes ke gunung. Ayo. Oh maaf weh. Tadi aya urusan, dah kade. Oh nyangis lah kembae. Baru udah kata ge narunguan enak bara marangkat. Orang dua aneh kumaha geus jeung urangnya duaan. Jeung si Angga. Jadi tiluan. Ondai lah. Mas sepi iya ya ayeuna mangkat yuk. Kamana we tadi teh? Loba urusan. Heeh. Eta cenah. Ini malam ke Bandung. Oh, balap. Iya tuh. Iya, mau cari kanan. Bon batur iya. Oh, jadi lah ayo. Mana? Pada iya. Pada keluar ka dieu. Dan masih. Keluar eta non teh. Pan. Di hutan. Oh, orang iya. Kenapa saya kayak ayah jalan ke belok kiri we? Oh, nya tuh. Nun nya. Nya tuh. Ayo ngiring aja pakai sepeda. Padahal tuh ayah terkiring